Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ananda sadayana kumaha daramang. Alhamdulillahnya dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Tah poe ieu aya bade ngadugikeun materinya dalam bentuk video. Tah ukituna hidup tong simak video ieu di awal sampai ke akhirnya, entong dilewatnya, entong di skip apalagi dipercepat ya. Nah hari ini ayah doakan kalian dalam medan ini diberi kesehatan ya, kekuatan dan tetap semangat ya, jangan loyo, jangan malas ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu bertatap muka ya. Semangat ya. Baik Ananda, kita mulai saja ya pelajaran bahasa Sunda hari ini. Mangga Ananda tangetan simak video belajar ieu di awal dugi ke akhirnya. Tah materi poe ieu aya bade ngabahas ngeunaan tema baru ya, tema nu enggal nya. Naon temana? Nyaeta disiplin, jujur jeung tanggung jawab dina pagawean. Tah ieu di pangajaran 4 nya dina buku paket. Tah materi fokusna nya submaterina nyaeta rupa-rupa pagawean. Rupa-rupa pagawean atau dalam bahasa Indonesianya macam-macam pekerjaan ya, atau jenis pekerjaan. Mangga urang kawitan nu kahiji nya. Ayah bade ngabahas, ayah bade ngadugikeun nya rupa-rupa pakasaban. Tah ieu materi ieu aya di buku paket halaman 56 dugi ka 65. Jadi hidup tiasa maca dina buku paket nya leuwih hadena leuwih alusna. Ieu mah materi ringkasan supaya hidup jelas janten ku aya diringkas sareng dijelaskeun. Tah rupa-rupa pakasaban. Pakasaban teh naon hartina nya? Saha nu terang naon hartina pakasaban? Pakasaban teh nyata di dieu artina patukangan ya, tukang atau pagawean pekerjaannya. Tah pakasaban atau patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Nah pakasaban urang Sunda di padesaannya di desa ya, lolobana kebanyakannya tatanen. Tatanen teh naon? Tatanen teh petani nya. Nah di orang di desa mah orang Sunda mah disebut nyebutna tatanen nya, pekerjaan tatanen teh petani. Nah nyaeta ngagarap sawah. Tah ieu pakasaban teh, pakasaban atau pagawean jelema orang yang tinggal di desa itu biasanya menggarap sawah ya, terus kebonnya atau huma, ditambah ku miara ingon-ingon atau memelihara hewan peliharaan. Nah beda jeung urang Sunda nu hirup di kota. Nah bedana naon? Urang Sunda nu hirup di kota, yang tinggal di kota ya, pakasaban atau pagawean nu dilakonana loba rupana nya di kota. Aya nu jadi padagang ya, di pasar, di toko ya, warung. Nah terus aya buruh, pabrik ya, terus naon deui
pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah teh naon diantarana nyaeta anggota DPR nya, DPRD bisa, terus menteri nya, PNS, pegawai negeri sipil, dokter, pegawai swasta, wirausaha jeung sajabana. Ieu teh jenis-jenis pagawean atau pakasaban nu aya di desa jeung di kota. Jadi sakali deui pakasaban teh artina patukangan, tukang nyaeta pagawean. Jadi pagawean anu dilakukan oleh manusia sehari-hari ya. Contohnya Ayah Henry naon pagawean pakasabana nyaeta guru. Urang lajengkeun. Ayeuna materi salajengna istilah pakasaban ya, istilah pakasaban atau istilah pagawean nu ku manusia dilakukeun sapopoe. Istilah pakasaban ieu teh aya di buku paket ya, halaman 60 sampai 65. Tah lengkapna ku hidup baca di buku paket. Ku aya dijelaskeun sakedik ya supados hidup ngartos. Ayeuna istilah pakasaban dina basa Sunda teh naon wae ya. Nu kahiji ya nya di antara seueur kahiji amil ya. Amil teh nyaeta lebe ya, amil teh lebe. Naon lebe teh? Nyaeta nu kapapancenan nguruskeun sanes-kara nu aya patalina jeung perkara agama Islam di desa. Jadi amil lebe teh biasana ayana di kantor KUA urusan agama di desanya. Aya lebe teh yang suka perantara yang dipanggil untuk menikahkan pasangan ya, menikahkan orang atau amil. Jadi aya amil atau lebe. Terus nu kadua aya bas. Naon bas teh? Bas teh sanes bas band ya, tapi bas di dia tukang kai ya, tukang kayu ya, atau tukang nyieun wangunan. Jadi yang suka membuat bangunan, yang nembok ya, yang pasang keramik ya, benerin atap. Nah, ini bas disebut nanya. Terus nu katilu dalang. Dalang mah tos terangnya dalang teh nyaeta nu ngalakonan carita-carita wayang, pamimpin rombongan reog, calung jeung sajabana. Tah ieu pagawean pakasaban ya. Terus kaopat kuncen. Kuncen teh nyaeta tukang ngurus makam atau kuburan. Berarti ieu gawena mana sok di makam wae nya. Tukang ngagali kubur, marasihan kuburnya, masang patok, ngeramik makam dan lain sebagainya. Jeung sajabana tah ieu teh kuncen nya. Terus nu kalima aya mandor. Mandor teh naon? Mandor teh nyaeta tukang nalingakeun jeung ngatur pagawe. Ya, jadi koordinasina mandor teh supervisor kalau di bahasa Indonesia dalam dunia pekerjaan itu ya. Jadi mandor teh tukang nalingakeun, jadi tukang yang memperhatikan orang lain bekerja ya. Jadi seperti bosnya dari orang yang bekerja disebutnya mandor. Iya aya 5 nya anu istilah pakasaban ku dibahas. Seueurna aya di buku paket ieu tia hidup tiasa ninggal sareng dibaca. Tah ayeuna contoh pagawean nu dilaksanakeun di tempat. Pagawean pekerjaan yang dilaksanakan di tempat, kan kita bekerja itu di tempat ya. Misalnya ya bekerja sebagai guru di mana, di sekolah ya. Terus kalau misalnya pekerja pedagang, misalnya bisa di warung, di toko ya, atau di ruko, minimarket, atau di yang lain sebagainya. Tah ieu contohna aya gambar, ieu gambar naon? Aya kapal, oh iya teh di bandara naon? I Gusti Ngurah Rai nya aya di Bali tah.
ngaran tempatna naon ieu teh bandara isi ku hidup bandara ieu contohnya supaya angke tugasna sapertos kieu. Pegawainya teh orang yang bekerja di sini siapa aja ya pasti pilot ya. Selain pilot aya pramugari ya, aya ATC atau ATC ya. Pilot naon pancen teh naon bahasa Indonesia na tugas. Pancena pilot nyaeta jelema nu tugasna ngajalankeun atau menerbangkan pesawat terbang, jadi supirna ieu pilot teh. Tah isina ieu tah terus nu kadua pagawe nu kadua nu kira di nu gambar ieu bandara pasti aya pramugari. Tah naon pancena, naon tugasnya, apa tugasnya, nyaeta ngabantuan atau ngadamping segala keperluan penumpang ya. Pramugari biasanya pasti itu perempuan ya, pasti hidup terangnya naon pramugari teh. Terus nu katilu ATC ya, ATC ini teh tugasna teh di bandara naon nyaeta nu ngatur lalu lintas pesawat terbang ya, aya di ruang kontrol di kantornya, aya di ruang. Nah, pada selain ieu seueur deui salerosna nama tugas di bandara teh nya aya bagian tiket, bagian marsal, cuman aya tilunya. Tah ieu contohna. Contoh ieu teh ke hubunganna hidup ngerjakeun tugas nu kieu nya. Tah ayeuna pancen. Nah, pancena nu tos tadi ku aya dibahas dijelaskeun. Prak ayeuna sawalakeun jeung orang tua atau kolot atau sepuh hidup atau saha weh nya nu aya di bumi ngeunaan rupa-rupa pagawean atau pakasaban anu dilakukan manusia sehari-hari nu dilakonan ku jalma sapopoe. Nah, sarta pancen kudu dilaksanakeun di tempat kos nu tadi anu dituduhkeun dina gambar. Tah ke kerjakeun sapertos contoh tadi nya. Nah, sapertos ieu contohna ya, kerjakeunna. Tah terus tulis jawabanna dina buku tulis. Dina buku tulisnya engke jawabanna hungkul weh. Tah sakitu manginten materi anu poe ayeuna teh tah mengenaan rupa-rupa pakasaban. Tah ieu we soalna ku hidup simak, ku hidup perhatikeun ya soal nomor hiji. Ieu di mana situasina ieu daerah tempatna di mana isian ku hidup. Pagawena ieu teh aya naon, ieu saha. Terus isian di dieu nya da gampang sok hidup pasti bisa. Nomor 2 ieu di mana tah sok gampang. Ieu B, ieu C. Nah, ieu B, ieu C. Salahnya tah gampang. Ieu nomor 3, ieu nomor 4. Ieu B, ieu C. Terus ieu nomor 5 di mana ieu B, ieu C. Tah sakitu materi poe ayeuna ananda nya, mudah-mudahan hidup ngatos kerjakan tugas sing bener, tiasa dibantos ku sepuh, ku orang tuaku kalau tidak atau saudara keluarga nu aya di buminya. Atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.